أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ramadan bulan mulia, Munggu nu maha kawasa, bunga abdi sadayana, ku kadongkapan salira. Ramadan bulan barokah, anu ngumpulkeun ibadah, sareng bulan nu ditambah rizki hamba Gusti Allah. Ramadan bulan nu masyhur, nu boga cahaya ngempur, nyaangan ka alam kubur, ka hamba nu bisa syukur. Wahai bulan Ramadan, bulan anu pibungaheun, anu seueur karidoan ti Allah nu sifat Rahman. Allah nurunkeun rahmatna ka hamba di alam dunya, nu ngalaksanakeun hakna puasa anu khususna, sareng tambah ibadahna tarawih dina solatna 20 rakaatna ditambah 3 witirna. Allah mere kabungana dina bulan puasana, kahiji waktos bukana, kadua malam takbirna. Ramadan nu ngagindingan ka hamba boga harepan, nu hoyong hasil tujuan karidoan ti Pangeran. Ayo dulur babarengan menuju rahmat Pangeran, ku puasa urang sugan nu jadi cukang lantaran, ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan, ulah bisa kahalangan ku rupa-rupa godaan. Tamat sakil syiran, mugi Gusti ngaridoan, mugi manfaat syiran ka urang hamba Pangeran. Hampura abdi hampura, hampura kasadayana, waktos urang berkumpulna di majlis ta'lim tempatna. Bilih aya kalepatan sareng dosa perdosaan,
Ku malum sifatna insan, teluputi kasalahan.